Dukun puasa mah mung aya dua. Naon atuh? Hiji niat. Di kiatan ya ngeunaan niat teh lailan likul yaumin. Niat teh kedah dina waktu penting dipikeun setiap dinten. Penting teh iraha nah anu sabada tarawih sok di berjamaahkeun niatna eta salah sawios bentuk ngawujudkeun niat. Dan niat anu saenyana mah niat anu di dieu nu di nu manah urang ngaretegkeun urang yen enjing teh bade saum. Sareng deui nu namina wengi teh pan panjang. Ulah kurang dipersempit nu namina wengi teh niat kudu wengi sabada tarawih teh kitu. Jadi nu dimaksud niat saum teh kedah wengi teh. Pokona mah niat anu aya di nu manah supaya kakaretegkeun sateuacan janari gitu, sateuacan imsak, sateuacan imsak. Oh berarti henteu ngiringan tarawih bari henteu nawaitu naon? Nawaitu sauma godin. Nah, eta teu aya masalah. Anapun ngucapkeun niat sabada tarawih eta mah negeskeun urang. Hukumna sunnah pikeun urang ngucapkeun niat saperti urang ngucapkeun sholli sateuacan salat. Sholli fardhu maghrib sholli fardhu isya itu wajib eta teh kan beda sae we upami di aos mah sabab bisa ngalelempeng kana niat anu aya anu mana. Jadi anu sabada tarawih anu sok sasarengan nawaitu saumagodin eta sanes pakarduan eta bahkan naon nyata mah sifat antisipasi pilih enjing kahilapkeun gitu. Anapun urang teu ngiringan tarawih teu sempet kitu. Nu penting mah aya kareteg puasa, kakaretegkeun sateuacan imsak. Bari kadah wengi eta teh Pak. Maksudna berarti kieu upami eta niatna kakaretegkeun tos imsak maka henteu sah. Jadi sama sekali lebeng waktu itu dina dinten eta teh gitu teu kakaretegkeun di nu manah teh anjing bade sahur biasa gitu nya uang gitu udah sekira kudinya jalma gitu tapi kieu mungkin terjadi teh saumpamana ka jalmi anu teu sempet sahur gitu sageuna saking capek gitu nya saking capek terus pulang gitu sepuluh nyaring teh pas sakeunana adzan subuh. Adzan subuh. Tak upami tos adzan subuh, ieu henteu kalebetkeun wengi. Berarti lamun nembe ngaretegkeun niat sabada subuh, maka puasana teh henteu sah, rusak puasana sabab teu aya niat di waktu benten sareng saum sunat. Upami saum sunat mah ieu mah bebas iraha wae. Misalnya teh sanajan tos beres tos adzan subuh misalkeunana tabuh 7 ge bahkan dugikeun ka ditu tabuh 11 siang tiasa keneh teh ari puasa sunat mah ieu teh bade sarapan teu aya tuangeunana bade meser teu aya artosna ari puasa we tiasa ari saum sunat mah tiasa kitu tapi puasa wajib mah teu tiasa kitu. Niatna teh anu kumaha upami bade dilapatkeun teh biasa ku urang teh nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati dimana nawati saban lillahi ta'ala. Tah sateuacan eta teh antisipasi pilih hilaf niat pikeun setiap dinten maka sok aya niat kangge sasasikeun nawaitu sauma syahri kulli niat abdi saum sasikeun sadayana ieu teh antisipasi pilih kahilapkeun dina sadinten urang henteu ngaretegkeun niat dina waktos wengi gitu maka dijagina teh ku eta ku ngucapkeun niat ku ngaretegkeun niat anu sasasikeun upami tos kaucapkeun kakaretegkeun niat anu sasasikeun mah berarti urang teh nalika kasihan model tadi kasusna gitu
maka tetap biasa ngawujud Ya ini udah pas sahur. pas pada sahur. Pas sahur pada sahur. Oh, bukan mah eta masih kena kalabat nu penting teh kan imsak. Imsak teh naon di urang teh kadang sok aya bahasa imsak. Imsak teh sana sirine teh mah. Eta mah suara sirine. Imsak teh adalah saat di mana mulai datang kewajiban pikeun nahan. Da imsak teh hartosna teh nahan. Iraha atau anu salaras nama adan subuh bae. Di satungkung teu acan adan subuh eta teh masih keneh aya dina waktos anu meunang barang tuang. Anapun mau kurang ka kuping gitu. Satu acan sababaraha menit satu acan subuh aya sirine eta teh aba-aba da salaras nama. Sanajan urang tos beres sirine masih keneh ngaleueut gitu. Asal teu acan kaadanan tiasa keneh. Tiasa keneh. Nah upami tos ieu mah nah lainna upami si keneh sirine mah ngan upami adan gitu jeung sanajan nuju rawat tos adan engal gitu. Di sirine mah sanes tanda kudu nahan tapi tah mah aba-aba. Anu kedah nahan mah dinyata sabada adan subuh. Karena sabada pas adan subuh gitu. Allahu akbar wayahna eta